Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten pamirsa Mancomania dimana wae ayana para mancower salam dunya. Wilujeng patebang dangu deui sareng ngelangkungan udaranya dina acara dongeng Sunda nu dipedar di kanal YouTube Mancomania. Kumaha daramang sadayana, alhamdulillah upami jarag jago ringkas manya sehat lahir sinareng batina teu kirang naon-naon dijembarkeun oge manahna digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balai oge mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh naraskeun hanca nu katunda nyaeta dina lalakon Iblis Basisir Kaler anu ayeuna tos dugi episode ke-11. Kumaha lampahana Wiratama si Jawara Gunung Salak anu nuju tarung ngalawan Iblis Basisir Kaler. Urang Bandungan we sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean mancon nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae nya, ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami yakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka medsos, ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter sareng anu sajabana. Hatur nuhun. Urang geureueuh deui dongengna urang amparkeun deui samak kabuitanana par samakna sora awugna mangga kaparayun sadayana prung Wira gancang ngajenggelek hudang manehna ngerahkeun tanaga sakti di saepina halimun nipis ngabulan awakna. Rasa nyeri dina beteungna jauh ngurangan hawa tiis sumebar di eta patempatan. Raksapati teu cicingeun dua dampal leungeunna digosok-gosok deui tepi kangalunkeun haseup ipis. Dua dampal leungeunna marong hurung kawas ruhai durukan. Dua dampal leungeun anu marong teh dikebut-kebutkeun ku Raksapati nimbulkeun galombang angin anu sumebar ngalindih kana hawa tiis anu sumbar tina awakna Wiratama. Gajleng Iblis Basisir Kaler katempo ngagajleng maju. Dua dampal leungeun anu meber teh ngadius ngarah kana dadana Jawara Gunung Salak. Angin panas miheula anebak marangan serangan-serangan Iblis Basisir Kaler. Wira gancang ngagilek ka belah kenca bari nurunkeun awakna. Sawaktu panarajang musuh teh liwat di gigireunana, Wira teh langsung ngirimkeun tenggelan murah kadu anu datangna nyempong ti gigir ngarah kana pundukna Raksapati. Tapi Raksapati teu cileureun. Manehna ngarasakeun lamun aya angin serangan nebak kana pundukna. Gancang manehna dongko hiuk but plos tenggelan Wira liwat di saluhureun tonggongna Iblis Basisir Kaler. Iblis Basisir Kaler teh gancang ngabebadkeun leungeunna ngarah kana pingpingna Jawara Bajigur Sakti. Tapi Wira gentak ngangkat sukuna pikeun nakis serangan musuh. Hiuk des jereg-jeg Wira ngajareg-jeg. Kabelah kenca kuda-kudana anu kur ngandalkeun suku sabelah teu kuat nahan gempuran leungeunna Raksapati. Raksapati terus narajang manehna ngangsodkeun sukuna bari malikeun badana sarta langsung ngacelepungkeun hiji tajongan tarik suku katuhu dina jurus ngawajak maung. Hiu bledag solonton bro. Sanajan Wira masih sempat nahan tajongan Iblis Basisir Kaler ku leungeun katuhuna, tapi tetep bae awakna teh nyolontot tepi ka labuh nyang gigir sabab eleh posisina.
Wira harita gancang jungkir balik dina taneuh, awakna langsung ajak deui nangtung sarta langsung ngablesat maju males ngirimkeun jurus katuncar maur andalanana. Hiu 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 pereupna Wira teh katamponga jelma jadi loba ku Raksapati. Lobana aya tepi ka puluhanana. Sakabehna ge ngahujanan kana sakujur awakna. Raksapati ngaranjuk reuas sategah pola nakis kedua leungeunna anu diputer-puter di hareupeun badana. Hiu kudes des cedak dak duk cedak jebrot ceduk. Ukur sabaraha kali serangan Wira bisa katakis ku Raksapati saterus nama aya kana 10 tenggelanana anu ngahanca kana bagian-bagian awakna Raksapati. Raksapati awakna maclang ka tukang tuluy ngagedebut dibanting kana taneuh. Tapi teu lila ngudupungna ge. Manehna hudang deui. Awakna bener-bener kuat. Sakitu ditoron ku puluhan atau 10 tenggelan anu ngaruntuy tapi teu katempo awakna tatu atawa tatu di jero. Nah ukur sakitu kakuatan tenggelan anjeun teh. Mani asa diusapan ku awewe euy. Pikeun kaula mah. Raksapati ngagosok-gosokkeun deui dampal leungeunna. Tuluy digentakeun ka arah Wira hiu ku dua galombang angin panas ngadius tarik ka arah jawara Gunung Salak. Wira gancang ngagajlang ka belah katuhu. Galombang angin panas teh labas ka tukang. Cigir! Aduh! Tilu urang tokoh anu lalajo nu aya di satukangan Wira macleng tuluy ting gedebut tiwas dina kayaan dadana tutung. Kurang ajar. Wira kakerot ambak ningali tilu urang tokoh nu teu boga salah di golongan bodas deui. Tiwas kahanca tenggelan anu nyasab di iblis basisir kaler. Wira gancang awatak tenggelan bajigur bahe. Dua leungeunna ditekorkeun disimpen dina cangkengna. Lalaunan aya sinar warna coklat anu minuhan tekoran dua leungeun Wira. Sedengkeun di pentaseunana iblis basisir kaler ngagosok-gosokkeun deui dua dampal leungeunna leuwih tarik. Dua leungeunna ranggah kaluhur katempo dampal leungeunna hurung ngempur kawas lahar anyar kaluar tina jero kawah. Ningali galagat kitu, ningali galagat lamun dua jawara kahoterek ngadu kasaktian para tokoh anu lalajo anu tadina ngakimbung gancang birata lumpatan. Ngajauhan kalangan tarung maran nambung jadi korban teu pupuguh, kapetelan atawa kahantem kawas tokoh anu tiluan anu bieu tiwas. Bari ngagero tarik harita Wira tama ngayunkeun dua leungeunna kawas anu keur nyeblokkeun cai hiu wut sinar coklat ngablesat ngarah ka iblis basisir kaler. Iblis basisir kaler dorongkeun dua dampal leungeunna. Barasat dua sinar beureum ajian dampal eta seuneu ngabarasat mapag kana sinar coklat. Duar peleduk jelagur. Kadenge sora kawas gunung anu bitu. Bumi ngarieg ingeung kawas diamukulini. Taneuh muncrat mancawura jujukutan ka carabut ka kabul jeung haseup mulak minuhan eta patempatan. Wira awakna maclang tarik ka tukang. Brak! Aduh! Dorok-dok! Kubrak! Tonggongna nengar tarik kana tangkal kai tapi ka ngadorok-dok rubuh sedangkan Wira ngalungsar dina taneuh. Bahamna ngutahkeun getih lalambaran. Beungeutna pias. Awakna nyeri mani asa pasiksak satulang sandi. Dadana panas serta nyeri nyanyautan kawas anu dicocogan ku ratusan jarum panas.
Wira ukur bisa diuk tersanggup pikeun nangtung tetempoana mimiti ranyai kadaroneng. Sedangkan Raksapati harita ukur kadorong tilu lengkah ka tukang awakna ukur oyag-oyagan sakedeung. Iblis basisir kaler teh tenandangan tatu parna kawas Wiratama. Geus kaijir ayeuna mah tanaga jero Raksapati teh leuwih unggul tibatan jawara Gunung Salak. Ya ukur sakitu kahebatan murid aki-aki peot si Musadik teh. Ayo sia hudang ulah diuk kitu kawas aki-aki jompo, hudang lawan kaula, cek Raksapati. Bari hareta ngalengkah maju ngadeketan ka jawara Gunung Salak. Dina kayan kitu ngadadak ngolebat hiji bayangan hejo ke arah iblis basisir kaler. Hiji pedang hideung ngolebat rek mapas beheungna Raksapati. Hiu sebuk. Raksapati ngarenjag manehna ngarasa reuas tuluy ngagajleng mundur. Aki-aki iblis modar anjeun. Hiat kadenge sorang ngagroti bayangan hejo anu bieuna rajang ka Raksapati. Eta jalma anu sioreng masa urang awewe ngablesat maju bari ngahembatkeun pedang hideung anu dicekelna ngarah kana sirahna iblis basisir kaler. Raksapati gancang nyambut dua keling wajah bodas. Pakarangan andalanana tuluy dua kelingna dipake nahan gempuran batur hiu berendrang buricak kembang sedang ngaburicak sawaktu dua keling ngagunting pedang hideung. Inggah sia Hiot cedak celeng kalayang gedebut. Tajongan suku katuhu Raksapati ngahanca kana beteng jalma anu narajangna. Tapi ka awakna teh macleng sada labuh teh jauh ti Wiratama. Wira ngareret jalma nu bieu melaanana anu harita labuh dua tumbak di katuhueunana. Usnia Nyai, cek Wira sanggeusna panonna bisa sidik saha jalma anu bieu melaanana. Jalma anu narajang ka Raksapati teh memang Nyi Usnia, manehna memang ngahaja datang ka lengko biru pikeun nyaksian tarungna Wira. Lalaki anu salila ieu dipika cintana. Sawaktu Wira rubuh, Nyi Usnia gancang ngagajleng narajang ka iblis basisir kaler pikeun mantuan bebenena. Wira netep Nyi Usnia anu tetepana masih katempo tiis pikeun dirina. Sigana manehna masih ambek ka aing, tapi hatena mah masih aya pikeun aing. Pamohalan manehna tepi ka wani narajang ka iblis basisir kaler pikeun melaan aing. Lamun di hatena geus eueuh rasa kanyaah pikeun aing. Gerantes hatena Wira gancang ngalirkeun deui hawa murni inti saepi getih dina piwir jeung gadona dilap ku tonggong leungeuna. Lalaunan Wira teh nguniang hudang. Kitu oge Nyi Usnia. Wira beuki gede hate, sumangga ngagedur deui komo ningali tina sela biwir Nyi Usnia aya getih. Nyi Usnia oge nangtung bari nyekel pedang dipalangkeun dina dada. Hayu urang gempur babarengan Kang. Urang basmi eta iblis teh, cek Nyi Usnia teuneng ludeung gede kawani. Kulah Nyai, keun akang sorangan anu bakal nyang hareupanana. Akang bung kena dicap jawara hayam lisung nyumput di satu kangen awewe. Walon Wira, Nyi Usnia maklum kana patekadana Wira, manehna teu maksa. Nyi Usnia gancang mundur lalaunan. Seret Wira nyabut rancatan sakti salapan hiji.
pakarangan andalanana anu tadi diselapkeun dina tonggongna. Wira ngulinkeun rancatanana sorana ngahiung tarik bangbaraan kawas sora amukan ribuan engang. Hawatis langsung sumebar minuhan eta patempatan. Iblis basisir kaler nyerenge seuri sabab mangih lawan anu tanggoh manehna. Harita ngadukeun dua keling wajana sreng sorana seukeut matak nyeri jeung peureus kana ceuli. Blesat Wira ngablesat nyampeuk rancatan awi koneng ngahiung tarik rek ngababuk kana sirahna iblis basisir kaler. Raksapati gancang ngelok, tapi Wira rikat ngarubah gerakan rancatanana. Rancatana muih tuluy datang ti luhur rek notog kana tak-takna Raksapati dina jurus halunipung beas. Raksapati sanajan awakna badag bayuh-yuh, tapi dina gerakan mah gancang kacida, manehna masih sempat ngagiwar ka belah katuhu bikeun nyalametkeun tak-takna. Tapi Wira anu serangan rek poos gancang ngarubah deui gerakanana. Rancatan saktina ayeuna mah diheumbatkeun ti arah gigir, rek miteskeun kana cangkeng nu jadi lawan. Raksapati gancang ngagerakeun leungeun kencana, keling wajah dipake pikeun naki sumbatan rancatan Wiratama. Hiu prang sewuk ayeuna mah Raksapati males narajang, keling wajah nu dicekel di leungeun katuhu ngabeset tarik ngarah kana kekemplongna Jawara Gunung Salak anu harita katempo kosong. Wira ngaranjuk sabab angin panajang musuh teh karasana panas jeung seukeut. Gentak Wira ngawiringkeun badana ka belah katuhu wut plos, babadan keling poos ngaliwat di hareupeun Wira. Teu antapara deui, leungeun kenca Wira ngangkat langsung bae ngacekuk kana beungeutna Raksapati. Sanajan sempat ngoloyong leungit kasaimbangan badana, tapi Raksapati teu nepi rubuh. Manehna gancang ngajejekeun suku kencana kana taneuh sangkan awakna eureun nyolontodna. Barang Raksapati malik Wira geus ngaheumbatkeun deui rancatanana pikeun ngabeset kana dadana iblis basisir kaler. Hiuk sewuk bret. Alo! Kakara karita kadenge ngowongna Raksapati. Awakna ngadayagdag tukang baju dina palebah dadana soeh ngan bae kulit badana teu tatu. Kanukur geuneuk meusan. Raksapati harita ngarasakeun awakna muriang baranas tiris, hawatis nyaksrak tina tapak besetan rancatan musuhna, terus karasana nyaksrak kana jajantungna. Gancang Raksapati ngerahkeun tanaga inti genina pikeun ngusir hawatis anu ngaganggu kana awakna. Katempo haseup bodas ngelun ipis tina tapak rancatan anu ngagurat dadana. Sanggeusna haseup teh sirna, kulit dadana iblis basisir kaler teh bersih deui, teu katempo aya tatu atawa geuneuk urut ka hanca pakarang musuh. Budalkeun sia sakabeh pangabisa anjeun Jawara Gunung Salak. Kaula iblis basisir kaler moal tepi ka mundur satapak pikeun yang hareupan anjeun. Hayo budalkeun sakabeh jurus hebat anjeun. Ceuk Raksapati ngarasa jumawa, ngarasa manehna aya di luhur angin. Dina kayan kitu kolewat corelat jeleg di antara Raksapati jeung Wiratama. Ngajegan angtung saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup heula ieu capek gelut teh apaan. Dede. Mending jarajan awug heula, tadi eusian heula meh tanagana rosa deui. Amis raos kareueut matak dedeyeun, pokona mah awug ibi masok mah tah. Ieu kukurau alias urap jagong. Nyaguri nyaraos matak warag desok. Istirahat heula heula keroneu salajengna dilajengkeun enjing deui. Pohara pamirsa.
Kuno rojol Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahana Wiratama si Jawara Gunung Isalak dina carios basisir iblis basisir kalernya bagian anu ka-11 atau napi episode ka-11 cak urang teunden heula dihandeuleum sieum gesan sampereun urang tunda heula dihanjuang siang gesan alaeun urang samper deui ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun pamiarsa sadayana anu salami ieu ngarojongnya oge satya ngantosan kana dongeng-dongeng aki satya ngadangukeun. Hatur nuhun pisan mugi sasarengan urang tiasa janten pangreah-reah dina anggone ngamumule seni dongeng Sunda supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Sakitu heula anu kapihatur akina amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.